Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing barudak. Kumaha dararamang. Mugia dipaparinan kasehatan ku Gusti Allah nu Maha Suci. Amin ya rabbal alamin. Nah, ayeuna patepang disan payogi urang diajar bahasa Sunda deui nya. Nah, dinten ayeuna urang diajar ngeunaan ngalarapkeun kecap barang. Satu acan orang diajar, hayu orang sesarangan ngadoa ka Gusti Allah anu Maha Suci. Kumaha tos siap? Hayu orang sesarangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahman, dan karuniakanlah pemahaman kepadaku. Waj'alni minas solihin, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Rabbis rahli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan kekakuan lidahku. Yafqahu qauli, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang parantos hengse ngadoa ka Gusti Allah. Nah, cobi titenan contoh kalimat ieu di handap. Contoh, Bapak teh gaduh padamel 30 urang. Nah, dina kalimat tadi aya kecap Bapak jeung padamel. Nah, eta teh mangrupa kecap barang. Nah, jadi kecap barang nyaeta kecap nu nuduhkeun barang atawa ngaran nu dianggap barang. Nah, kumaha ngartos? Coba bisa kali deui. Kecap barang nyaeta kecap nu nuduhkeun barang atawa ngaran nu dianggap barang. Nah, Pak, naon wae kecap barang teh? Loba pisan kecap barang teh. Saha nu apa kecap barang teh naon wae? Nah, tadi saur Bapak oge seueur nya kecap barang teh. Nyaeta contona, keun, cobi regepkeun. Ngaran barang, nah contona. Ngaran barang anu di jero imah, naon contona? Nah, ya kursi, bangku, televisi, radio, meja, ember, jeung sajabana. Nah, ieu contoh kecap barang nu aya di jero imah. Nah, ini anu aya di jero sakola, naon wae? Aya kursi, meja, murid, kepala sakola, bangku, jeung sajabana. Nah, jadi eta anu kaasup contoh kecap barang nu aya di sakola. Eta teh salah sahijina nya tapi langkung seueur deui. Nah, ayeuna nu salajengna di jalan. Cobi naon wae nu aya di jalan kecap barang. Nah, aya mobil, beca, nu lalempang jeung sajabana. Eta contoh kecap barang nu aya di jalan. Salajengna nu aya di dapur. Naon wae contoh kecap barang nu aya di dapur? Kayak kompor, cangkir, gelas, boboko, katel, jeung sajabana masih seueur keneh. Nu salajengna sesebutan jalma. Nah, sesebutan jalma oge kaasupna kana kecap barang. Contohna naon? Bapak, nini, aki, adi, guru, polisi, dokter, jeung sajabana. Nah, eta contoh kecap barang sesebutan jalma. Nah, nu salajengna aya di ngaran sasatoan. Naon wae? Nah, sato oge kaasup kana kecap barang. Kucing, hayam, orai, sirem, kuya, jeung seueur deui nu sanesna. Nah, eta contoh-contoh kecap barang. Nu aya di jero imah, nu aya di jero sakola, nu aya di jalan, di dapur, sesebutan jalma, ngaran sasatoan. Ya, seueur deui nu sanesna.
pasti hidup oge atos terangnya. Nu aya di misalkan nu aya di jero kamar hidup, anu aya di ruang tamu, nanti anu aya di kamar mandi, ya seueur pasti. Nah, ayeuna urang diajar nyieun kalimah ngagunakeun kecap barang nu tadi. Nah, contoh kecap barangna di dia aya katel jeung beca. Kumaha kalimahna? Nah, nu kahiji, Farisa ngagoreng sampe dina katel. Nah, mana kecap barangna? Dina kalimah ieu. Kecap barangna nyaeta katel. Jadi Farisa ngagoreng sampeuna dina katel. Nah, ayeuna urang contoh nu kaduana. Payogi ka sakolana naik beca. Mana ieu kecap barangna? Kecap barangna beca. Nah, kumaha? Tos ngatos dugi ka dieu. Upami aya pertarosan, mangga sok wae dina kolom komentar tiasa. Di WA ka Payogi tiasa, mangga. Nah, upami tos ngartos, Payogi bade masihan pancen kanggo hidup. Nah, pancen kanggo hidup nyaeta sok ku hidup ayeuna tuliskeun 5 contoh kecap barang. Masing-masing 5 contoh kecap barang. Nu kahiji nu aya di jero imah 5, salajengna nu aya di jero kamar 5, kamar hidupnya. Salajengna sebutan jalma 5. Berarti aya 15 nya. Nu aya di jero imah 5, nu aya di jero kamar hidup 5, sebutan jalma 5. Nah, satos kitu ku hidup jieun 5 kalimah ngagunakeun kecap barang nu atos ku hidup ditulis tadi. Jadi anu tadi ku hidup dituliskeun kecap barangna pilih salah sahiji ya, pilih 5 kecap barang ku hidup jieun kalimah dumasar kana eta kecap barang. Ya, tuliskeun dina buku hidup. Oke, upami atos difotokeun, dikirimkeun ka Payogi. Nah, sakitu wae pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Atur nuhun atos nonton video ieu. Mudah-mudahan tiasa dipahaminya ku hidup sadayana, ku saha wae nu nonton ieu. Atur nuhun sakali deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.